Bismillahirrahmanirrahim. Sakumaha nu geus dicaritakeun maf'ul bih eta kabagi sabaraha? Kabagi dua kahiji maf'ul bih isim zahir kadua maf'ul bih isim mudmar disebut deui isim dhamir maf'ul bih isim dhamir. Maf'ul bih isim mudmar atau isim dhamir kabagi sabaraha? Kabagi dua kahiji maf'ul bih mudmar muttasil dua maf'ul bih mudmar munfasil. Ayeuna naon ngaran maf'ul bih isim dhahir? Al-dhahiru huwa madalla ala musammahu bila qayyidit takallumi awil khitabi awil ghaibati. Az-zahiru aringaran maf'ul bih isim dhahir wa nyaeta ma sakur-sakur maf'ul bih dalla anu nuduhkeun ala musammahu kana maknana bila qayyidit takallumi tanpa qaid takallum teu make makna isun. Takallum apa isun ya, isun atau isun sadar. Awil khitabi oge teu make qaid khitab teu di maknaan sira. Sira lanang sawiji, sira wadon sawiji, sira roro, sira karo, sira kabeh, sira akeh teu. Awil ghaibati oge teu make qaid ghaibah teu aya rujuan. Balik maning az-zahiru ari ngaran maf'ul bih isim zahir huwa nyaeta ma sakur-sakur maf'ul bih dalla anu nuduhkeun ala musammahu kana maknana bila qayyid takallumi tanpa qaid takallum teu aya isunan teu. Awil khitabi teu make qaid khitab teu aya sira-sira teu. Awil ghaibati teu make qaid ghaibah teu aya rujuk. Contohna mana contohna? Contoh maf'ul bi isim dhahir mana contohna? Dina jurumiyah fadzahiru ma taqaddama dzikruhu. Ari contoh maf'ul bi isim dhahir ma taqaddama dzikruhu eta mah geus dicaritakeun. Heula. Mana? Iya atuh. Seperti dorobtu Zaidan wismukul isun Zaidan inki Zaid. Mana maf'ul bih Zaidan? Kalimah isim dinasabkeun ngajadi target pagawean. Pukulan kula teh mengarahna ka saha? Ka Zaid. Kaula geus ngagebug ka Zaid. Tah, Zaidan eta maknana naon? Zaid. Aya isuna naon? Aya sirah? Eueuh. Dina Zaidan sugan rujuk? Eueuh. Maka Zaidan eta disebutna maf'ul bih isim dhahir. Contoh deui seperti raqibatu al-farosa. Raqibatu wis nunggang isun al-farosa ing jaran. Mana maf'ul bih al-farosa? Ciri logatna naon eta? Ing eta maf'ul bih biasana. Al-farosa manana naon? Jaran, jaran naon? Kuda. Aya isuna naon?
aya sirah dina al-farosa sugan rujuk maka al-farosa eta maf'ul bih isim gampang biasa. Ari maf'ul bih isim zahir eta aya nu mufrad, terus aya nu tasniyah, aya nu jama', aya nu mudzakkar, aya nu muannas, aya nu ma'rifat, aya nu nakiro. Oge fiil nu nganasabkeun kana maf'ul bi aya fiil madi, aya fiil mudhari, aya fiil amr. Contoh urang tadi tanya balik deui ya. Ari maf'ul bi isim zahir eta aya nu mufrad, aya nu tasniyah, aya nu jama' nya, aya nu mudzakkar, aya nu muannas, terus aya nu ma'rifat, aya nu nakiro, terus fiilna tambah fiilna ya. Aya anu teu diidofatkeun, aya nu diidofatkeun. Idopatna aya nu idofat kana ya mutakallim, aya anu lain ka ya mutakallim. Sakarak ari fiil nu nganasabkeun kana maf'ul bi aya fiil madi, aya fiil mudhari, aya fiil amr. Contoh darabtu zaidan wismukul ingsun zaidan ingki zaid. Mana maf'ul bi zaidan ciri logatna ing, ing eta maf'ul. Eta maf'ul bina isim zahir apa isim dhamir? Isim zahir lantaran nuduhkeun kana makna zaid, teu make qaid takallum, teu make qaid khitab, teu make qaid ghaibah. Gitu. Lafaz zaidan mufrad tasniah jama'. Zaidan mufrad tasniah jama'. Mufrad dan zaidan tasniahna az-zaidaini jama'na az-zaidina begitu. Contoh deui darabtu zaidaini wismukul isun az-zaidaini ingki zaid roro. Kaula geus ngagebug kadua ki zaid. Hiji zaid tukang balon, kadua zaid tukang cilok. Gitu. Dua zaid dah. Nah, mana maf'ul bi? Az-zaid daini ciri logatna ing. Maf'ul bi na isim zahir apa isim dhamir? Isim zahir mufrad tasniah jama'. Tasniah mufrad zaidan, tasniahna az-zaidaini. Contoh maf'ul bina jama'. Darabtu zaidina wismukul isun ingki zaid akeh. Kaula geus ngagebug kaki zaid lobaan. Eta nu ngaran zaid dipanggil kabeh. Aya 14an mah. Digebugan. Gitu. Darabtu zaidina. Kaula geus ngagebugan. Geus ngagebug kaki zaid lobaan. Mana maf'ul bi? Az-zaidina. Ciri logatna ing. Babari geus aya ing geus eta maf'ul bi. Tapi henteu sih sok aya ing eta lain maf'ul bi tapi syibih maf'ul gitu. Lain maf'ul tapi kos maf'ul gitu. Lain tam tapi kos tam gitu. Kos gitu. Kos maf'ul tapi lain maf'ul. Udkhulil jannah manjing sira ing surga. Al jannata tarkibna jadi syibih maf'ul kan lain maf'ul. Dan sebabna karena udkhul eta tina dakhala yadkhulu dukhulan madkhalan dakhlatan dikhlatan fahuwa dakhilun wa dzaka madkhulun. Udkhul
sedangkan dakhala eta fi'ilna muta'ad apa lazim? Lazim, ari lazimat teu boga maf'ul. Itu anu ngabogaan maf'ul tapi ilmu muta'ad. Kalau ilmu muta'ad anu lazim. Ari fi'il lazim seperti dakhala yadkhulu eta teu ngabogaan maf'ul. Jadi lamun aya siga-siga maf'ul ing surga eta lain maf'ul tapi sebutna syabeh maf'ul. Lain maf'ul tapi kos maf'ul gitu. Tan kitu ge hese eta ngaji kana. Nah, ya maf'ul azaidina ya maf'ulna isim dhahir apa isim dhamir? Isim dhahir. Mufrad tasniyah jama'. Jamana jamanaon. Jama mudzakkar salim. Ya jama mudzakkar salim jeung tasniyah tuh. Sarua teu tulisanna. Sarua teu. Sarua nu ngabedakeun nun. Lamun nuna kasro azaidaini tasniyah matak dibedakan kartu. Lamun nuna patah eta jama mudzakkar salim. Matak lamun ngarogat ujungna bereang. Kayak tasniyah jadikeun jama deh, jama jadikeun tasniyah gitu. Jadi nu ngabedakeun tasniyah jeung jama eta dina nuna. Lamun nuna kasro ieu tasniyah, lamun nuna patah jama eta. Zaidaini, zaidina. Berapa kitab? Ieu kumaha ieu? Tasniyah apa jama ieu nya? Nah, eta mah engke dina siakul kalam konteks kalimat ngaranna. Tempo mimitina, tempo kahareupna engke kanyahoan. Jadi kanyahoan bae berarti teu boga sir, teu boga dag. Aing geus bisa ngaji mah boga dag. Oh, gitu tak? Oh, ieu bacana kieu. Oh, ieu bacana kieu. Kamu geus boga ilmu alat mah sanajan kitab ngaco ge salahan kanyahoan, samun geus nyaho alat boga alatna mah. Sarapi-rapina ge kitab. Pas abuya kalau mengajar, lamun aya kalimat tu salah bae kanyahoan. Gitu. Salah ieu, salah ieu. Nah, soalnya geus alatna geus cukup. Urang nganyaokeun HP tiruan ngan HP KW jeung HP asli mah teu nyaho. Boga alatna mah nyahoan nya. Motor anu mesinna masih kene orsinil asli jeung mesin anu geus diganti nyahoan. Anu boga alatna mah contoh deui seperti Dorobatus Zuyuda. Dorobatu wismukul isun azuyuda. Pirang-pirang pijae. Mana maf'ul bi? Azuyuda. Ciri logatna ing. Zuyuda mufrad tasniyah jama'. Jamana jamanaon. Jama taksir. Ciri logatna pirang-pirang ta. Lamun ka pesantren sajian mah aya nu logata piro-piro. Gitu. Urang mah pirang-pirang makana kan pirang-pirang di batur sok piro-piro. Nyau kiring-kiring dan gitu. Pira-pira aya nu pirang-pirang, pira-pira aya nu piro-piro. Tah azuyuda eta jadi maf'ul bi. Maf'ul bi na isim dhahir apa isim dhamir? Isim dhahir mufrad tasniyah jama'. Jamana jamanaon? Jama takhir ciri logatna pirang-pirang. Tanya Zaid lelaki apa awewe? Lelaki. Nah, ini contoh awewena. Ieu kan maf'ul bi eta imam mufrad wa imam tasniyah wa imam jama' ta. Aya nu mufrad, aya nu tasniyah, aya nu jama'. Aya nu mudzakkar, aya anu muannas. Ieu mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Nah, ieu nyeun muannasna. Contoh mufrad muannas. Darabtu hindan. Contoh tasniyah muannas. Darabtul hindaini. Contoh jamakna, jamak muannas.
Darabtu nah jamu anas inidati indina jamu anas mah namanya jamu mudzakkar ai in zaidina ai inidati mah jamu anas. Contoh jamak taksir nu anas darabtu al unuda. Jadi maf'ul bi eta aya nu mufrad, aya nu tasniyah, aya nu jamak, aya nu mudzakkar seperti zaidan, aya nu muannas ta. Terus aya nu naon deui? Aya nu ma'rifatnya. Aya nu ma'rifat, aya nu nakira. Ieu zaidan ma'rifat nakira. Ma'rifat sebab alam. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Al ismul mudmaru nahu ana wa anta. Wal ismul alamu nahu zaidin wa makkata. Itu kata kudu kata lagi eta dunia. Lafaz hindan ma'rifat nakira. Ma'rifat sebab alam. Nah, ini contoh nakirahna. Contoh mufrad mudzakkar nakirah. Dialah darabtu rajulan. Nakirah tanya. Tasniyahna darabtu rajulaini. Jamakna lamun pakai jamak mudzakkar. Darabtu rujailina. Nyana mah rajulina mah kudu ditaskirkeun heula. Darabtu terus lah langsung pakai jamak taksir bae rijalan. Ieu anu nakirah ta. Mudzakkar nakirah. Ayeuna anu muannas. Darabtu imro'atan. Tasniyahna darabtu imro'ataini. Jamakna sebenarnya jamak ieu mah isim jamak. Darabtu nisaan. Jadi maf'ul bi eta aya nu mufrad zaidan, aya nu tasniyah zaidaini, aya nu jamakna zaidina atau azuyuda. Aya nu mudzakkar seperti zaidan, aya nu muannas seperti hindan, aya nu ma'rifat seperti zaidan jeung hindan, aya nu nakira seperti rajulan jeung imro'atan. Terus aya naon deui? Aya nu ma'rifat, aya nu nakira, terus aya nu teu diidopatkeun nya. Aya nu diidopatkeun. Ieu tah nu contoh nu geus aya tah. Didopatkeun tah henteu? Henteu. Aya nu diidopatkeun. Idopatna aya nu kana iya mutakalim, aya nu lain kana iya mutakalim. Contoh anu idopat kana iya mutakalim seperti darabtu gulami. Wismukul isun ing pandekawan isun. Contoh nu idopatna lain kana iya mutakalim seperti darabtu gulama zaidin. Gitu. Jadi maf'ul bi eta aya nu teu didopatkeun seperti contoh ieu nu geus kaliwat tah. Contoh tadi, abi eta teu didopat tah. Aya nu didopatkeun, idopatna anu kana ieu mutakalim tah. Darabtu gulami. Aya nu didopatna lain kana ieu mutakalim seperti darabtu gulama zaidin. Nah, idopatna kana zaid lain ieu mutakalim. Geus sabarang contoh tadi. Ari fi'il jadinya. Terus kan itu ari fi'il nu nganasabkeun kana maf'ul bi aya fi'il madi seperti darabtu. Ya, aya fi'il mudhari
lamun wis mukul isun darabtu, lamun lagi mukul isun naon? Hah? Fil mudhari. Adribu, nadribu wis mukul isun, adribu lagi mukul isun, nadribu lagi mukul isun sadaya. Berarti ganti beta. Darabtu nata. Kunaon kulapat naon? Adribu, nyeundeui tasak itu ngan ganti darabtu ku adribu. Ngerti teu? Tapi nyieun. Ulah teu nyieun. Ieu ge nyieun di dalam badag ieu mah. Baheula kita kuburu teh nyieun ieu mah. Ngan di dina maut. Jadi fiil anu nganasabkeun kana maf'ul bih bis aya nu fiil madhi seperti darabtu. Aya fiil mudhari seperti adribu zaidan, adribu zaidaini, adribu zaidina, adribu zuyuda. Ini anu rata diganti adribu gulami, adribu gulama zaidin gitu. Oke, aya fiil amr ganti ta darabtu teh kunaon? Ku idrib zaidan mukul siregi zaid, idribi zaidaini mukul siregi darab. Ieu nu kieu ieu fiil madhi lanjut ieu nu fiil mudhari tah ganti geus anggeus ka kabeh ieu nu fiil amarna itu. Mun fiil mudhari adribu, lamun fiil amar idrib mukul sirah ing zaid. Paham teu? Ngerti? Enggak ngerti masa gitu lah.